kabagi jadi 3 golongan, nyaeta karakitan, paparikan, jeung wawangsalan. Sedangkan nurutkeun dina eusina sisindiran teh kabagi jadi 3 oge, nyaeta silih asih, piwuruh, jeung sesebred. Silih asih aya patalina jeung bihari atawa cinta pada jalma. Piwuruh aya patalina jeung nasehat, sedangkan sesebred aya patalina jeung banyol atawa lulucon. Nu kahiji rarakitan, jenis eusina silih asih, mangga dangukeun sindiranna nya. Siap. Mun teu tulus diaseukna. Ka isukna oge bae. Mun teu tulus kalanceukna. Dina oge bae. Jenis nu kadua nyaeta piwuruh. Dangukeun isina. Lamun urang nginum teh, ulah nginum dina wareg. Lamun urang ngajeng maneh, sok ngomong goreng. Jenis nu katilu nyaeta sesebred. Dangukeun nya aya gadis meuli casa. Manhanjaka jadi ngerut. Aya gadis geulis pisan. Manhanjaka mideung itu. Salajengna nyaeta jenis paparikan. Jenis eusina nyaeta silih asih. Mangga dangukeun sisindiranna. Abdi bunga nempo panto. Arek inditna katongo. Hate ngarasa sona. Papangi jeung kaboga. Mung sakitu anu tiasa kapiatu, hatur sateuacanana sareng hapunten pilih aya cariosan anu teu enak kana mana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye. Thank you.